Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang menjelang sore. Dinten ieu penginten apa bade ngabakalan wayang Kresna ya. Tos 25% ya. Ka baraya-baraya atau aya di mana wae itu diajar dina YouTube Abah. Taya carana ngabakalan wayang Kresna sapertos kieu. Dinten ieu bade diteraskeun ge karena pengukiran ieu kata can janten ieu. Insyaallah dinten ieu urang rengsekeun. Yo, mawitan heula. Tak keparamgean aya di Batam. Pami ngabakalan Kresna teh sapertos kieu paramge itu. Pian sareng sadenya eta dalang ieu dalang ucian. Kadalang dali pujaran monggo pawenang intinya. Ya di Kuningan dalang dali pujaran monggo pawenang. Dan ya bakalan Kresna teh sapertos kieu. Ya janten teh Kresna Purna.
Tuh, lagi wargi-wargi baraya-baraya. Nah, ieu teh Kresna Purnana, ieu teh pesanan Pak Haji Tatang anu di Cibuluk Cikajang Garut.
Tuh raya ya malam keneh ya can aya seri-serian. Tah eta upami ada mau diwirna nya ieu si garis ieu kedah ngalangkungan ieu tah loba. Jadi awas ka menegaskeun deui. Jadi pami ngadamel muka teh ieu kedah dilangkungan. Soalna upami rata sareng ieu wayangna teh henteu seuri.
Tuh baraya ini mah tos jantan. Karsna purna ya. Saya ke baraya abah menuju diajar. Tahu pemikir manuk, ya nak kedala ada lebar. Sebelum ketinggal saya ketinggal di payun, di payun ketinggal ya nana. Saya aparatos nanti lemasan kia ya kantun mukir enggak kalau serapi heula we kita serapi kantun diukir ieu kita can dibentak pamilina tos aras tos rapi nah bae ieu mah paneuri teh sawios.
tasa atasna rapih kieu terus lemes dia kantun penukiran itu sebentuk kantun dia kaluhurna tangge ieu mah disyaratkan sareng penukiran tah dinten ieu mah dinten Allah kumargi waktu atas wonten ayeuna mah Allah bade ditutup heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.